Damang kaulanuan pendak deui jeung Aki. Hampura minggu kamari mah Aki teh keur mujasmedi. Aya nu ngaganggu kana kahirupan Aki. Penting ieu Aki rek ngadongeng. Dongeng ieu mah ngabobodo budak cengeng. Aya hiji proyek di Ciberem, dedekeun jeung aya pom bensin di dinya aya sakola SMA. Baheula di dinya aya paimahan. Hiji komplek anu geus jadi masalah ti mimiti aya sengketa teh ayeuna diratakeun rek dijadikeun mall. Tapi teu jadi-jadi. Di tengahna aya galian jang nyieun pondasi anu geus nyokot korban. Aya budak di teuleum ulin di eta tempat di teuleum jang. Lamun kawenehan peuting-peuting ngaliwat kade sok kadenge budak cerik. Kade ulang-ulang preng kacai anu ngayembe siga tempat-tempat anu cai ngayembeng kitu mah bilih aya nu ngagupaya teu karasa ujug-ujug urang hayang ngojay. Tapi bawaanna urang bakal jadi tumbal. Pek cobaan kadinya hareupeun pom bensin.